baheula mah ieu perjuangan perjuangan baheula nempokeun ayana penjajah ayana naon teh ku ieu jaleuleuk tulaku jaeman gok seureuleung bae jame kolot ucing ati nangsang tapi deui dewek di Majalengka alhamdulillahnya raharja loba pangulinan di Majalengka mah euy aya Tara Sharing aya Curug Muara Jaya aya Buper Sayang Dora baik nanti si Dora tegas di Majalengka ini mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun sim kuring Aldebaran ya tapi kau udah percaya Aldebarana keur bogoh ka awewe jadi beureum warnana teh. Alhamdulillah ieu Majalengka nya karena seni jeung budaya mata sok dipisahkeun antara seni jeung budaya. Dina artefak oge kapan budaya maya oge budayana. Ari budak teh budi pekerti Ariana teh ajaran. Jadi ajaran budi pekerti. Mata pantas ieu urang Majalengka bersih. Sabab naon? Sabab geus kaajar geus kacetak budi pekertina. Kamaripan urang pandemi ongkohnya sejabat pandemi teh pandemo ongkoh. Apa nu daremo? Kamari mah dewek PPKM euy. PHP pamajikan kami toha. Lain kapan dina wayang mah salian dituntunan teh. Tontonan teh jadi tuntunan. Kurang contohkeun nya. Bari mah ngaji dor ngaji. Bari ngabodor. Ieu teh bisi teu apal wayang gareng. Wayang kulit. Wayang pasar wawe gitu we. Dewek teh ayeuna teh keur diajar wayang kulit. Wayang kulit mah bagian itu akan. Matak mineng dewek diajar jeung pamajikan ngadu-ngadu kulit. Ya si gareng teh panana kileng. Hartina manehna tidak bisa memandang dengan lurus. Kileng. Leungeunna kempreng. Tidak bisa menunjukkan dengan baik, dengan lurus. Jadi lebih baik tangan di atas daripada tangan di borgol. Sukuna cingket, hatinya tidak bisa melangkahkan dengan baik. Iya teh ngalamangkeun wayang goreng matak anu nyebut motong aja wayang kasar. Dalalajona nu kasar hungkul. Pajarkeun teh lamun lalajo wayang ulah tengah-tengah balik bisi ka pegat buta hejo. Eta teh bener henteu? Bener. Ari buta teh poek. Aya hejo teh hukum. Matak sapi sebut mari kita ke meja hijau. Hartina jadi bisi dipegat ku jelema anu
poe karena hukum model begal. Madak tanya teh ieu teh pilakuna goreng tong diturutan. Bibirna goreng, panonna goreng. Mata ulah naon? Ulah lieur lamun si gareng kasar ngomongna. Sabab wayang mah lambang. Kebun binatang unggul kan. Baik. Tuh, kalian. Bang bingung hei, kita nyandung. Pantintung hei, jangan melengkung. Tahu-tahu kapan ditunduk kolot. Di mana-mana oke bang bingung kita nabung sekali kita nyandung. Boro-boro keur nabung keur beas dewe siapa? Ayeuna mana turun ti pemerintah teh kan udah reukeut we hungkul. Kanu wawuh hungkul. Kecara hayangna turun ka handap surah seuri arang ngaherenge ngajak seuri tempo diuk dina kursi kalah kaculang cileung nangan palingeun. Eta mah oknum beda jeung Bapak Bupati sia teh. Bapak Bupati mah majalang katuh teu ningali nyieun kapal. Kurung teh kapal teh kurung. Kumaha carana? Bensinan, tuluy duru kurung berasa kumaneh. Sia teh Ayo mana jeung saha gareng ka dieu? Jeung Besti. Saha Besti maneh teh mah jeung boga Besti sagala. Wah, pokokna mah baturan aing mah deus setiap pisan jeung hareng. Bisa katu gerawan. Siap. Hei. Anjing. Siap. Dia teh loba umum. Aduh, si astagfirullahaladzim. Gareng. Ulah gitu ya. Loba budak tinggal. Loba budak tinggal itu. Ah, bae da budak na kitu nyieun aing mah. Kita kudu mere contoh jeung didikan atuh. Ayo maneh kumaha? Kapan wayang teh BO? BO kumaha? Naon BO teh? Bimbingan orang hutan. Orang tua. Pan aing mah geus jelas goreng montong diturutan ku budak tah. Jang lamun maneh hayang jahat siga si gareng ulah diturutan. Turutan manu alusna model Arjuna, model kitu. Oh, model dalang gitu kasep. Siapa teh geroan deui? Siap. Hei. Anjing. Hei. Astagfirullah. Eta bahasa. Maka saya era ke dia. Hiji mata bati hiji bangsa teh gumantung tina bahasana. Mangkaring saur. Lamun bahasa hiji bangsa disebut beradab, lamun berbahasa teh. Aing salahna naon? Astagfirullah. Bener gini. Hampura gareng, hampura dewek. Aing ka dia kudu nyebut anjing. Aing ka dia kudu nyebut ucap anjing. Aing ka dia kudu nyebut saudara anjing. Mikir atuh make utek seteh. Ulah gampang moni ka batur teh sia. Ulah sangka. Hampura gareng. Maneh jeung ngukut anjing. Anjing teh sato najis. Najis mukul adoh. Dikumbah lagi kudu 7 turunan. 7 kali seteh. Bila teuing 7 turunan. Bahaya seteh najis ulah dikukut. Ya. Ya. Sa najisnya sungut anjing aya cara cai jeung ngumbahna. Nah. Tapi lamun sungut maneh ngangarikeun hate aing naon cara ngumbahna? Cai naon? Jadi najis mana sungut anjing jeung sungut sia anjing? Aing sia malah. Ulah ningali negatif nawe tinggali mah positif mah leuweung. Keuna ku paribasa. Ngukut anjing 3 poe sataun ingeteun keneh. Eta anjing mah. Heeh, tapi ngukut jelema sataun 3 poe poho. Bener. Ngarti teh anjing lah. Apa menukut kaya enggak mah? Ngerti keneh ieu jeung pamajikan mah. Jingan. Cangaranna teh? Jeki. Dia halus teuing. Sia mah aya anjing halus sia goreng ngaran teh. Ah, nu penting mah ulah goreng milik we teh. Jeki.
Ngerti? Eta teh jenisna naon gareng? Ieu mah jenisna teh naonnya euy? Pitbull. Kapan lamun anjing herder jeung anjing kampung mah herkam. Ya. Ieu mah anjing herder jeung anjing rottweiler. Naon disebutna? Hair dryer. Jadi Eta anu ngarti wae. sih tuh nya soalnya kena iya jeung sia mah sih Oh, nya jadi naon cenah teh? Naon gareng teh? Naon? eh Oh, gitu. Oh, euy, cik. Jawab. cik lah geran Jeki. Nah, beda. Naon cenah gareng? anjing aduh can diparapan orang bawa dah Ya, sampai. orang kandangan heula bisi ngegel ka Bapak Bupati kayak bahaya Oh, nya. kayak lamun Bapak Bupati digegel moalnya awer Lain. Mana masuk loba batur gareng? aing mah loba besti pokona mah kabeh ku aing digauli Kabeh digaulan, lain digauli. Ajakan kali itu putar mana? sama tadi bayar Buru sih teh. Tuh aya teh. Oh, mana euy? Ah. tes Ah, iya mah beda aja. Assalamualaikum Mas, kulit datang Mas ngadagoan Geus loban mulai Ora kesidi Mujagawane Dewi madu sampai Allah paling Eta Michael Jackson kota. Saha ieu teh? Hai MJ secap legum Saha ieu teh? MJ Bener euy MJ gareng, panggil jeung artis dulu ieu. Naon MJ teh Michael Jackson? Mangjat nikah palingan batuk-batukan seteh senyawa aing mah MJ ente babeletukan gitu Lain rek naon mana teh MJ ka dieu? iya ya ramean dia resep Bapak Bupatinya karena budaya Oh, nya tuh. yang nabi teh seharusnya menuju galau ya teh Ada dalam dari MG. Naon galau teh? eta paragi cai belagu Nya. Galon lagu pokoknya. galon apa lagi ngusuk balong seteh eta mah centang wae kitu wae Ya ampun lagi. ya ngomong nya lu sakayang puisi abdi mah Puisi memang bisa puisi. Bisa mana puisi? cobaan lagu sedianya sedih gusti majalengka ketika aku tiku dawet dalam kenestepaan ini kejeng aya tiku dawet cetek hatiku sareksek nanya aku yang kucel dan tak terurus aku ngagele sosok kamu muncuguk dan terkelan dalam kegelapan ini Tapi kalau kemana karep itu rupa kabasa? cuma aing geus teh dan kamu bertanya Dol kamu nggak cuma onam kan Ongko MJ setenah dong, nuju modal hari teh. sosokmu menemani siang malam sampai dini hari dan aku berkata Dol saat kamu butuh aku gupayan aja aku akan titata rasa untukmu aku sampai gogodeg kok bisa sosokmu kupuihan terus di kepala aku ingin ku katakan cinta yang sudah lama mencubuk dalam durian ini berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan ketika dua hati bertemu di jalan maka hati-hatilah di jalan
Tapi takdir berkata lain. Kamu malah bersama dirinya, seorang tukang dagang hayam warna-warni yang mangkal di alun-alun. Kedua hancur demi manih papih dan tukang awuk di seberang sana. Gue gak mau nendok lagi banget lo yang hinyai itu. Majalengka 23 Juli bayaran nages punah. Balik ya. Yang kita mana? Abi yang pada widinya nya. Kemana sih teh? Oh, abi mah sastrawan. Bade mundur ya abi. Bade mundur, moonwalk. Hei. Kela. Nah, mana mundur? Ah, percuma maju ge kawin batur. Lebih kaki itu baturan mana gareng? Tuh, satu. Pakai baju ini, nyebut dong teh. Hai. Aya tangkara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Cek. Ye. Alhamdulillah. Mang ada londok? Wah, ada londok gitu. Ada nama teh? Alhamdulillah tingalikeun Majalengka. Naon kumaha? Umur-umuran nanti mah Majalengka dugi ka kieu. Wah, atuh sono. Kieu lain kieu seteh. Nah, kana kue wae kieu. Kan ti Batak lamun ti Batak mah abdi ngaraos bangga. Ieu Majalengka mikadege. Mikadege. Tutup kana seni. Padahal ieu wayang digital ya mah. Nah, kumaha kitu? Teu nganggoan gong. Kakara tapi umur-umuran raja wayang nganggo hitar. Aduh, tapi bagus namanya Batara Sena. Ya, itu wayang modern. Modern. Barusan ada wayang Michael Uhe ya. Desain Michael Uhe mereka Jackson. Nah itu. Jadi kalau mau nyanyi, harusnya disesuaikan dengan musik yang ada. Kumaha cing model kumaha? Majalengka teh sekarang teh sudah begitu lihat abdi ge ka dieu linglung. Nah, abdi di Sumatera jadi hansip pindah ke Majalengka. Nah, jauh-jauh mah kajen pindah ke Majalengka. Oh, makmur di Majalengka. Aduh, alhamdulillah abdi Majalengka tukang linglung. Itu aya kapal perang di sana Siengang. Ngaranna Siengang. Nah, eta kapal perang teh Siengang. Abdi sudah diizinin sama bupati boleh itu si kapal mesinnya diganti ku mesin singer. Jadi kumaha? Jadi si kapal itu kan maju henteu nanging produksi kaos kaki terus. Alhamdulillah rupa wae sekali ya. Walaupun bagaimana saya merasa bangga sekali Majalengka seperti ini. Ayo nama Majalengka teh hotel loba. Hotel. Tempat piknik kue loba. Di Oyo gitu. Di tempat piknik. Tempat piknik ka Oyo. Hotel gitu. Anu ngaran hotel ngaranna Mang Oyo gitu dewek salah. Oh. Lu buka hotelna? Oyo. Oh, paingan aya laguna ka. Oh iya gitu. Ya ka Oyo. Ulah kebongkaran. Jadi Majalengka mah bikin tadi saur Pak Bupati seperti itu. Jadi kalau mau nyanyi bebas. Nyanyi bebas. Jangan si abang masa kedik. Nu dipikasieun teh lagu dangdut. Lagu dangdut dipikasieun kunaon tah? Pondok umur. Kela lagu dangdut pondok umur perasaan Roma Roma Irama panjangnya. Geus si abang mah sieun teh pondok umur. Ai kitu kumaha? Teh kitu laguna. Cingan. Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku. Penyanyi dangdut. Bener. Masih kena ayah. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Dua. Penyanyi dangdut.
Bener, Penyanyi dangdut pondok mah teu aya nu beunghar salang-sara. Salang-sara. Ban beunghar. Salang-sara aslina. Dengan kumaha contohna udah Ya, contohnya kalau penyanyi dangdut sangsara itu rumah gubuk derita. Rumah gubuk, bener. Tidur beralaskan koran. Itu pakai kasur. Makan sepiring berdua, sapiring kuduaan bayangkan. Bener. Sakali jadi pejabat jatuh bangun. Tanu mah bisa bang mah mung. Nah, Bobogohan wae cinta karet. Cinta karet, cinta nu ngajepret, dijepret ku kitu haunggal moe kade. saya kebayang eta lamun ka bogohna, karetna dua pasti lada ka bogohna teh. Oh. Mun ngalotek wae geus katingali. Tapi kalau mau nyanyi boleh. Kumaha sih, erek nyanyi manghangsip, Nyanyi mah gampang, tinggal pakai musik, minta aja kepada pegawai orkes. pegawai orkes. Ini pegawai orkes banyak pegawai orkes. Coba minta di B. B. Di B minta. D. Balonku gede teuing kurang balon Pak. Balonku. Yuk nonton tarik teuing jadi gede Jadi balonna. laguna lagu anak-anak supaya video ala balon. Oh bener. Geus leungitnya urang lagu perudak teh nya. Lagu anak-anak. Bener. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru dina meletus dah Gimana meletusnya tuh? meletus balon hijau dahar Woi, hanas itu jadi ini. Di mana-mana kan meletus mah. Duar. berarti Kumaha? si Cepot mah kampungan. Kalau penyanyi pop bilang dari itu nggak usah dar. Cinta ogen tuh cinta, Jadi, cinta. cinca. Bahasa cinca. Jadi bilang dar aja. Dahar. Batal, lamun puasa batal berartinya. Hah? Lamun puasa pasti batal. Batal lah kieu udah. Dahar. Bener. Nah, makanya di Majalengka mah bisa dirombak-rombak lagu balon Iya. dua kali mau aja berapa versi. Ada versi, ada versi religi. Religi. Kumaha? Versi religi mah di Majalengka mah musikna kitu loba teuing. Oh, teu loba teuing. Dua we. Naon wae tah? Jim jeung tek. Jim jeung tek. Jim jeung tek. Maksudnya kumaha maksudnya? Balonku ada lim jim tek jim tek. Itu musik. Itu musik Majalengka. Bener. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Astagfirullahaladzim. Kayak nama yang sebelum. Kalau itu meletus balon hijau bilang. Meletus balon hijau. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi istighfar. Balon Islam tidak pernah orang menjadi kaget. Oh. Balon Islam darna geng kewe. Balon saya. Meletus balon hijau. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya. Ada sejuk itu balon Islam. Baru ganti. Mang tadi mang ulin tuh ke objek wisata. Tadi teh rek ini ka curug. Di dieu teh nya curug teh geuning di loba di dia. Lobanya? Alhamdulillah jadi si abang teh mau protes. Ya Kak, kebetulan aya orang dia ya. Aya orang dia. Orang dia
Abang si abang ke laporan. Margi si abang teh hiji ansip anu kedah kapratos gitu. Margi abdi protes ansip teh aling boga babaturan reung. Aling mau babaturan reung. Apa? Oh ini. Ini. Boleh sih, Mbak. Pak. Oh, ini, Pak. Demang, Pak. Kepada babaturan akan jatuh. Boleh hormat kau baturan apa? Eta oge teh kudu dihormat tidak kitu. Oh, iya tuh. Astagfirullah. Jadi hati laporan, Pak. Hah? Laporan hati. Laporan naon? Majalengka kondusif. Kondusif. Tenang. Aman. Balik lagi sok nyahoanan atuh kondusif kana haun. Oh, Emang kumaha gitu? Ieu danyekeun ai kondusif naon? Oh, dayana naon tiseun gitu. Tah salah mata Oh. kowe kitu teh. Eta teh mata ieu alhamdulillah bener disebutkan kondusif. Lain teh aya naon tiiseun lain. Artina aman. Kondusif teh aman. Aman. Aya pelawak ngaranna aman amin aman jeung kondusif jeung amin we nya sebutna teh. Bisa. Alhamdulillah. Wilujeng wengi sadayana. Hei. Halo. Aduh. Alah. Oleh tak? Balong tadi meureun. Aw. Ayam. Ayo lu, kabel lu kan tadi sekeruasnya menikah karaeun mana. Jadi lain tong. Hai, tong halo. Sulawesi Selatan mana suaranya? Itu atuh. Oh. Gandeng. Halo. Hei. Kaos di leuweung wae make jeung gorowok wae. Tak dengekeun baheula mah ieu perjuangan Kumaha? perjuangan baheula nyempokeun ayana penjajah ayana naon teh ku ieu jalulu tulaku jaeman gok seuleuweung jame kolot ucing ati nangsang-sang Kelang sekedap. Aya jelema ngadahar jelema. Mana? Tuh. lain jelema ngajalan-jelema. Ya Allah, papunten ka kangge ka Pak Bupati sareng punten deui mataran ningali eta teh budak keur rusuh ka ieu. Subata. Guru abdi rewas. Nah, Pak Bupati dia saja jelema ngadahar jelema. Atuh yang piraku teuing kudu diumumkeun kitu. Anu nyusuan ya sama lagu. Alhamdulillah. Kaya teh bukti nya ari seorang mah lain kumaha naon ningali urang dieu, urang Majalengka. Da kabeneran urang teh da 10 tahun lah alhamdulillah jadi urang Majalengka. Alah. Betah atuh. Betah sabab naon alhamdulillah pasti tinggal kabeneran. Non anu periode kamari teh. Anu ieu teh pan wakil kapungkur mah wakil. Wakilnya. Bapak Karna teh. Ya Bapak Karna teh wakil. Wakil. Kelas naik ka tahun periode ayeuna. Ayeuna teh naik deui. Alhamdulillah anjeunna teh kagungan naon debat teh kagungan program nyata Majalengka Raharja. Naon wae teh maksudna raharja teh? Raharja teh nyaeta religius, adil, harmonis, jeung sejahtera. Amin. Hebat lah. Lain grup wayang lain aya raharja tilu. Eta mah kiri harja. Oh, juga di grup wayang. Tapi si abang Hansip karek balik di Medan pindah ke Majalengka menang boga kahayang. Naon Aya tah? naon? Abdi baheula keur leutik ka Majalengka lain linglung. Nah, Dupi Majalengka teh paling mana kadipaten. benar. Aslina. Benar. Ayeuna mah Majalengka teh ngawujud seperti ini. Lumawi
wah si abang atau betul lindung Heeh. ka bapak karena tolong si abang ke bade ngaWA ulah wakaeureun jadi bupati pagaweana lawan ditananggeus sekali deui we Benar. nah si abang itu pesannya Sabab lain kuda naon teh. Buktina raharja religius. Lamun religius, nah berarti karena keagamaan. Beres. Salah sahijina programna eta sok nyieun lamun aya menu minta bantuan di mana-mana bae. Sok aya cai di ditu tingali deui atuh tong caina wungkul sakali anjang tempat wudu jeung tempat salatna dijieun mushola. Jadi di tempat pariwisata teh dijieun mushola Benar. Pabupati ngeleh-ngelehkeun abdi naon abdi mah karek bisa nyiptakeun seblak ceker aslina kalau lembur teh pamitian sama cek ada mah seblak ya seblak ceker sing ladang karek bisa nyiptakeun seblak si abang mah pabupati bisa musola masjid di mana-mana alhamdulillah berarti masyarakat Majalengka kudu religius teh bener-bener religius Benar. di saranaan sabab lamun geus boga agamana anu kuat minta kanu naon adil ari adil Naon tah? atuh ieu adil teh panan tong boroneng ka batur ka diri sorangan teh kudu adil Benar. Kieu we tah Kang Wahang mangade. Kapan ieu teh kabeh seni ditampilkeun ti modern nepi ka tradisi. Ayeuna nu wayang henteu wayang hungkul, henteu gitar hungkul, tapi kabeh dihijikeun beh adil cenah seniman kabagean kabeh. Pan adil nya ya susu banyak meureun ayeuna mah ngan saeutik. Pake isu pake tong meureunna kabeh ka ieu maksudna ieu mah perwakilan heula. Isu pake tong meureun urang nguriling. Nguriling jadi judulna ge ieu mah pakaulan Pak Bupati untuk masyarakat Majalengka. Ari kaulan kadang-kadang dina kaul atau jeung lan atawa kaula jeung len. Kade kaula teh ngabdi. Aya len teh tempat. Iya. Pakaulan bupati. Jadi ngabdi ke tempatnya ka Majalengka mudah-mudahan masih ada bener-bener. Amin ya roh Bang. Kemat tiap tanggal 17 teh abdi teh ngilu upacara. Hansip ngilu upacara. Abdi teh ka diusul ka Pak Bupati supados hansip teh pamitiasa ulah aki-aki unggul. Nah, abdi kantos disuratan ku bangsat Pak. kumaha cenah? Bangsat tarik lupa tari abdi geus boet ke sekolah. Lu maling ke mah ku Pak Bupati aya hansip ngarora kene. Atuh mangneangan bangsa anu kolot capek teuing. Abdi ge geus diayeuna geus pesen ka panitia kumargi abdi di dieu teh can pernah tuwak tewak jika tu pasian bangsat hiji. Ulah kitu doakeun mah kabeh aman. Bener. Sing konusuk sing aman satuluyna. Ya alhamdulillah ka bangsat anu kusi kuring dihormat. Supados ulah poe heula tawisnya. Di Majalengka mah ulah izin si abang izin mah tuh. Bener. Lain. Hei. Ngomong punten ya. Kan bae ieu mah nya dayu mah kurang ngahibur teh. Nya bener. Poe ieu ngahibur urang. Betul. Heeh. Iya. Ieu engekeun alhamdulillah pan urang teh disumpingan kusa. Seueur kan tadi teh. Seueur seniman Sriwati. Seniman Sriwati, Pak Bupati Komo, Pak Kadis, Pak Sekdis. Pak Pak tadi anu enggak kagak terus nu Coklat kita pan ieu teh. Nya di bukuan. Anu mamawa urang teh Pak. Untung tadi teh Pak Ida. Pak Ida. Alhamdulillah. Seueur. Lapis taningan. Pak Jeman, Jeman. Abon Pak Jeman. Kepala dinas Pak Haji Iding. Ya Pak Haji Eman teh pan singkatannya. Singkatan. Eman teh Pak Eman ya. Nya, Pak Emansipasi no. Sabar nama Pak Ari ngaranna Eman. Nah, Eman teh lamun cek bahasa ieu mah ditu mah lain. Eman teh nyaah
Oh, kaheman, bener tanya. Bener. Eman wae, tapi lamun ngaya kasih cepet berarti teh eman. Alhamdulillah. Bapak Tarsono oke Bapak Tarsono. Bapak Deni Haryanto, Bapak Ida Heriani. Rempok. Oke tadi pasian abi alhamdulillah nuhun kangge kakak Bagumum. Eta teh Bapak Toto. Aduh alhamdulillah bisa diakeun tadi tuangeun anak alhamdulillah. Aduh alhamdulillah. Ya tadi teh cenah aya hareos ya Bupati keun wae cenah urang kawohang sok ditanggap di ieu tapi hoyong nampilkeun artis India cenah kitu. Oh, hebat. Alhamdulillah Pak Bapak Singkuring baris nyangakeun di artis India Ayah artis India. kita ada punten ayo ge Oh, eta pakerna gede di las terus ini mah. Oh, emang lewat tuh. Oh, pakerna gede di las. Ayo nang. oh Pak Sekda Alhamdulillah, Pak Sekda nganggo rompi tinggal di Pak Sekda. Ari teh naon? Pak Sekda sak ieu Sakit tuh teh kanyaan, Itu gini Pak Sekda mau badan teu mere. oh Pokoknya mah Pak Sekda turun Pak Sekda. Aduh alhamdulillah mohon alhamdulillah mohon Pak Sekda nya Tah eta bisa kuat sorangan teh. nya ieu mah diamankeun titipkeun ka urang lainana. Bener ka Haji aman. Ku Hansip mah aman, Hansip mah di mana-mana ge tukang amankeun. oh Tapi kamari oge ahang. heeh Eta tuh ngamankeun duit pamarjang pajaweran isukna maot. Benar asli urang mah. Aya nu nyokot duit saweran mau. Saweran? Teu hayang Hansip mah karunya panjang karunya geus kieu aya gancang di mau hese Ya. punten Pak Bupati da ieu teh rumaha da nyakir teh rabuk teh kade eta kade Naon. nya ieu alhamdulillah nuhun oh supados ieu mohon Nuhun. kangge ka Duh. nya eta mah Dugi Pak pas lagu Pak Sekda teh sareng ibuna ka dieu teh sih. kan ibu nama ngomong tapi aku teh ai pasek kamare hari ibu batin teh mah Mana lo? Ari mana orang sok jero. Ibu nih kabina-bina teh. oke mana itu artis India teh tuh Wah, artis India. Aya artis India teh. punten sedap Naon. kalasan si Ari Owon teh Naon sih teu riweuh atuh. Naon teh. Alah, bae mana jadi tinggal di kapasan irungna gitu. mana jadi artis India we. Jadi artis India Mau di kapasan di rumah. eta kudu Kapan dina kacapi walana teh aya dureni pasolasi itu. Oh, aya. Ngaperwekna dek dino minor atau mayor sok. oh ada kita Lamun kena mau banget tak tipu aing teh dieu. bener kuat sok buru
mah nyari tikoro. Minum heula atuh minum. Lagu naon? Minum ya, dianeuk, edek dianeuk ya. Anu di pika apa di dieu? Oh, baik kalau begitu. Ibu-ibu, Majalengka hebat sekali. Iya. Aduh. Ya, lihat pemudi Nagarani. Leres. Pemuda Nagara Rasa. Leres. Tinggal ini Nagararena. Banyak ya ini tepewas Ken baik. Ya. Ya, sok lagunya yang. Oh, oke. Di Indonesia sempat ada lagu yang hit. Apa? Lagu apa? Seperti lagu Man. Man jasad naon? Man. Usahakan sedih. Alah. Usahakan sedih. Itu lagu Man harus pakai India Jalu. India Jalu ya. Salah. Mana jadi Jalu di India Bice. Bice. Abi jadi anak nanya. Anak India mana? Ya, anak India. Siapa? Usahakan sedih. Usiahakan ternyata. Usiahakan dia. Oh. Manyang India Kini sete siga India Jatiwangi setelah mana? Aduh. Cie nungguan. Si ibu eta si om kecil itu. Harinya si ibu-ibu. Maknya dikeprokan terus keprok doi ini dipergunakan hukum timbal balik Kita hitungan. Emang timbal balik kumaha? Ya, ulah make hukum timbal balik. Ulah dikeprokan, tong dikeprokan deui. Mane mah paingan teuing di lemur ibu, di lemur mereka digegel anjing. Budak deui anjingna digegel deui. Cuma lo TV kemarin, lo TV itu dari wakal jelang-jelang kayak mah batur, mau doi. Lama dikeprokan, acuh, oke? Apa kecil apa kacak? Era sateh bayangan Pak Bupati banyak orang Majalengka aprak kacaprak. Usahakan saya dihai, berniat seperti aku sini najana, sedikit Dah itu. Kusia tahir cai dipawa. Usia harham. Kusia tahir cai di dapur. Awas kade di Sibahe.
Kana cekel ngajirete. Bener. Jawab aku itu ya. Usyarang sedih apa dikira jangan sedih lamun bakal nyeri hati orang tersedih kalau lagu ulah cobrik Ulah deui. Ulah cobrik. nah gitu atuh di kuruduknya sing bener kamari ke kuruduk oh sanggul Naon atuh? Ieu mah penyanyi rock baheula. Oh, rock, metal. Metal. Ya. Yo. Baik hadirin sekalian, saya baru saja diundang dari Malaysia, negara kalau negara Malaysia negara serumpun, kita coba sebuah lagu untuk anda sekalian di dalam ini perkaulan ya, sekaligus hari kejadian Majalengka ya. Hari jadi Majalengka. Kejadian teh. Ya, hari jadi Majalengka Ya. saya coba yang ke 532 betul. Malaysia mengucapkan selamat untuk Bapak Bupati. Nya, Saya coba sebuah lagu sebuah lagu Cinta Kita. cinta kita. Oke. Baik hadirin sekalian, Awas ya. kalau penyanyi rock untuk kita Oh, suku nanti kudu bingkang. demi cintaku padamu. Tarik deui, ada tarik deui. Lo tarik deui. Karunya. Tolong orkes, tolong dari orkes. Demi cintaku padamu. Segitu di Ceminir. Saya minor. Demi cintaku padamu, kemanapun ikut denganmu. Dirinya sorangan teh. Kemargi wayang nganggo gamelan nganggo damelan orkes. Ya. Jadi kita coba dengan lagu. Ya, sok. Demi cintaku padamu, kemanapun ikut denganmu, walaupun harus dipisah api yang marah. Panjang-panjang deui. Rekamannya atuh Bagasi. Pada segala kaunya nomor gua. Itu bagasi. Heeh. Madu di awan di tiada yang
dirumasahkeun geus kolot hirup teh. Nah, upami ngawayang tengah orkesnya. Tengah ka abi. Upami tengah orkes mah abi pamani kade ngawi daripada yang Oh, ngawi, mendek ngawi atau dek ngawi? Tadi ku pabupati ya pami ngawayang mah tengah orkes. Mang Cekot, oi. Yo abi ningali penyanyi ieu Ya. saweran sajorelat lalu ngitina paningali boga ilmu naon ya waduh suhulang teh ieu rupina aduh maksudnya tuh kan teu cenah naon Pak Bupati ka dieu teh masihan oleh Nah, oleh-olehnya. begitu sok sakeak gitu aduh lain kuna naon bisi imam bisa aya ketimuran sosial lah bisa timuruannya cemburu sosialnya Oh. ya bagus lah diamankan weh Oh, benar. ya aduh Naon deui teh? lain alhamdulillah ada orang cara Assalamualaikum. Semua sehat. Alhamdulillah hadirin yang cintai sehat. Alhamdulillah. Katanya ada pengajian di sini. kebetulan enggak ini lagi hiburan aja Lagi hiburan. Ya, lagi pakaulan ini nyanyi-nyanyi gitu. iya Oh, juga atuh pingin nyanyi. oh ya nggak apa-apa Iya. ya silakan Ieu teh Agim bukan. Agim mah badannya besar. Karena suka nge-game. Iya mah Agim no. oh gila Cuma ngefans karo Mai Rama. nah seorang anak kieu kalau main apa Mah pingin lagu rare-rare geuning. Lagunya aku sadayangannya. Iya, Cepot rare-rare-nya. Siap, bantuan rare-rare. oh banget Ayo. Sombong hati. Bantuan atau rana-rana atau rare rare karena kaimantan nanti dosa aja. Uji karena kesabaran AA itu dosa. Bebengok maneh jangan begitu. bahasa itu ongkot cenah bantuan cenah dan ini rare-rare Ayo saya lagu eta tapi rumpak anak wah yang diganti ah. Kumaha tadi mah obat hati, AA mah yang obat nyamuk. masih sini gua Ya, siap ya. Tes. rare Ada di mata rumana obat nyamuk ayat timun yang pertama obat nyamuk yang ditepung. Yang kedua obat nyamuk pakai dibakar. belum Yang ketiga obat nyamuk mirip raket. Dan keempat obat nyamuk pakai listrik. elektrik Kelima obat nyamuk yang diminum. Ayah obat nyamuk minum. Kalau minum obat nyamuk yang diminum, insya Allah hidup bebas dari nyamuk ya. tanggung
cepot. Yuk, yuk. Nama kieu kayak repot. Ngabentuk Majalengka sing raharja. Iya, kumaha? Kade yeuh ulah sok loba kaputus asaan model dieu. Heeh. Ya, bener teh. Leres. Model dieu hayong obat lain Teuing. itu carana rek kumaha urang maju lamun eta obat nyamuk di Minum. sok Coba. aya maka urang nanya. Iya, Lagu bener. lagu religi teu kedah repot-repot lagu nu ngetop aja. Model kumaha? Model Untuk kumaha? lagu dua lalaki. Heeh. Dua lalaki ambil rapnya. Cik kumaha? Diri nandangan kasiksa, kering pikir ngalang layung, orang micin tano samar, no samar. Ari kabar Cek kumaha? Religi itu teh. lain Oh, religi bener teh mana religi? Kenyekeun lain Ya. kudu tawungku. Urang teh kudu bener-bener. Ya. Lamun ngabina ieu teh keluarga besar Majalengka. Oh, alhamdulillah. Dipimpin ku bupati. Iya. Lamun teu dipimpin ku bupati, bupati nah teu bisa mimpin diri. Ya. Moal. Mau terwujud. Atuh moal kapimpin. Ya Allah. Eta kurang babarengan. Mintakeun anu raharja teh. Oh, raharja. Supaya harmonis jeung sejahtera. Amin. Alhamdulillahnya. Jeung munik nyeun kahadean ulah diengke-engke. Mm-mm. Dan sasaha oge jang urang-urang teh ulah diengke-engke. Mastabikul khairat. Bener. Balap nyeun kahadean pikeun urang lain jang batur. Bener, Tapi bener. jang urang-urang keneh. Leres. Bener teu? Nya. Mohon teu. Tah eta. Jadi papayuna ge ieu teh Majalengka teh kada urang rojo itu sararea. Oh, Bener. Babarengan. babarana. Aya lagu budak baheula. Heeh. Kang ngade. Ya. Trang koleng silondok pae nunutan megebrus kana durukan mesat gombang karuyutan. Nya. Eta teh nu harti. Hartina naon? Trang koleng hartina keur perang. Berperang. Silondok pae nunutan anu jelema anu lelondokan. Heeh. Moda ayeuna rame di TikTok diturutan. Heeh. Budaya barat diturutan. Benar. Budaya deungeun diturutan. Heeh. Akhirna digebrus kana durukan. Karena Durukan. Durukan. Kumaha cara dinaikeunana? Heeh. Mesat gobang kabuyutan. Tunjukkeun kabudayaan, tunjukkeun jati diri nu raharja. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh, Ya. lain ngomong-ngomong. Ya. Lain ngomong-ngomong urang mah leuwas urang sabenerna mah. Terus kemana? Oh, ayeuna ya urang nyanyi cikieuan bajeng teu bener. Ya. Dari segala rupa ge harus memerintah kepada ahlinya. Kalau bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Benar. Kita bukan penyanyi, Oh, makanya. mata ngaraja tadi nyanyi. Raja parajet lagu teh. Bukan bae lah aku teh urang teh keur ngararumpul. Alhamdulillah. Kumpul di dieu teh urang teh hiburan. Nya ngahibur. Sono. Alhamdulillah. Poe ieu urang oge tadi panggil. Jeung Tadi panggil jeung hiji legend. 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 Saha? Oh. Oh. Ini kode. Ah, itu bener ya. Panggil di mana? Panggil di mana? Tadi di eta teh ngandim. Itu tuh panggil urang. Saha atunya? Ah, kela-kela. Jadi Awewe lalaki, awewe. Laki. Tidak tertarik sama laki mah. Tong salah ieu mah sakone dia mah. Oh. Mang Legend. Wahyu, Mang Wahyu. Mang Wahyu. Mang Wahyu mana Mang Wahyu. Mang Wahyu ningan. Oh. Anu sok dilagukeun ku Kang Haji Romari Rama. Mana sih teh? Mana Roma Iraha? Bener. Dulu aku suka padamu, dulu aku suka padamu. Oh. Kang Dul sih coba Dul. Dul. Iya, pokoknya mah, ya, kage ka urang dieu, ya, hiburan teh keur sadayana. Ya, Ayeuna betul. urang sami-sami saksikeun. Punya penyanyi asli. Kurang saksinya. Kamotera. Dulu, Dul. Kang Dul, Balik dari. Kang Dul Sumbang. Ya alhamdulillah Kang Dul cuma siloke nya. Ya. Nyatane Habis ka Kang Dul Sumbang. Ke sekedar. Ya, kela. Tapi teu acan kandul.
di ulah tepan kudu aya tetep aya seni tradisi mah kudu aya. Iya, kalau siap-siap. Nya. Kang Yul kan sudah siap-siap. Nah, sekarang Aya Ega dan robot. Iya. Oh, masa Ega dan robot. Kita Iya. berikan pada Ega robot dulu. Heeh. Kados Kang Dul siap-siap. Siap-siap. Oke. Ya. Cek atuh. Ya. Mana? Urang atuh.